Ilah laula syuhudu jamalikum fi dzati ma kuntu arda sa'atan bihayati. Ma lailatul qadril mu'azzam syanuha illa idza umirat bikum awqati. Teu aya lailatul qadar nu diagungkeun syanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat jeung kalakuanana kecuali di mana diramekeun waktu-waktu kaula ka anjeun. Kinayah ka Gusti ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya Lailatul Qadar. Cinta jasa ka Gusti Allah, lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah. Melalui jalur mana nyana? Mun tadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Qur'an. Melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah? Melalui jalur sholawat teu sanggupeun ninggalkeun sholawat. Melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah? Melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir, sebab ketika nyana zikir berarti kapanggih jeung Allah. Ketika make jalur sholawat nyana maca sholawat kapanggih jeung Allah. Lantaran kabeh engke kadeleunan juga kapanggih jeung Allah mah Allah kabeh. Iyalah ngaranna manunggal wahdatul wujud. Faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun faulun mafailun. Jadi santri mah aya paragi ngawihna lain deui. Lain di balik kerudung. Atuh aya. Wa kullul layali lailatul qadri indanat kama kullu ayamil liqaya mujumatin. Wa kullu layali lan utawisa kabeh pirang-pirang wengi iku lailatul qadri indanat lamun parek ya lailatul qadri. Kaya Allah utaisa kabeh pirang-pirang dina tinmu iku yaumul jumatin dina Jumat. Ieu mah ngabahasakeun bahwa zaman eta waktu eta ngarupakeun wadah eta kumaha nu diwadahanana di antara wadah-wadah anu patali jeung zaman Lailatul Qadar tanggal 10 bulan haji tanggal hiji sampai tanggal 10 wadah tadi yauma arfata poean Arfah termasuk ayamil asyar termasuk yaumul asyura termasuk Lailatul Maulid wengian dilahirkeun junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta waktu indah teh waktu teh lantaran jadi tempat urang ge sok nyieun urang ge surat waktu yang telah berlalu tidak bisa terlupakan ketika engkau ada di sampingku di bawah pohon korma di Cikupa sambil menunggu gebegan jagong. Oh citraku eta teh aya waktu nu teu bisa dipohokeun di SMS. Marilah kita bernostalgia. Insyaallah waktu urang ge boga waktu-waktu nu teu terlupakeun, baik waktu keindahan atau waktu urang keur dicarekan. Nu jelas mah aya nu dicarekan. Datang ka kuari teu poho-poho. Waktu hulu dibabet-babetin.
karena tembok kuno kolot. Masya Allah. Ya waktu geus bagi jelema-jelema nudu madeheus ka Gusti Allah bahasa Lailatul Qadar teh lain bulan Ramadan. Di poe-poe biasa ge atuh kapanggih bae Lailatul Qadar teh. Sebab Lailatul Qadar eta dibukakeun hijab. Ketika dibukakeun hijab terasa deket jeung Gusti Allah. Ningali pemandangan-pemandangan nu aneh anu ajib. Kuari di luar bulan Ramadan dibere urang kos kitu eta Lailatul Qadar. Begitu penting urang asup ka kamar dibukakeun ku urang bla putih. Lailatul Qadar. Tah ahli Allah magarar itu mantak lamun manehanana atau ahli Allah geus dibere seperti eta rindu. Emang aja Allah merekos kitu teh supaya rindu. Engke ku Allah teh dibere-bere. Sangkilang deket teh dibere bae ku Allah. Nyana terus bae terus ibadah teh beukit terus pohara jasa. Allah nyahueun nyana rindu ka dinya. Rindu ka eta. Ku Allah teh dibere terus bae. Terus ke mungkin bae 3 bulan, mungkin 6 bulan, mungkin 1 tahun dibere deui tet beuki rindu bae. Ieu nu diteangan indah jasa. Sehingga nyana geus ninggalkeun hubungan jeung manusia, embung nyana mah aya hubungan jeung manusia lantaran geus dibere kanikmatan ku Gusti Allah manggihan Lailatul Qadar. Apa dijual? Ganti bebek. Masya Allah. Lamun jelema geus dibere kaindahan ku Gusti Allah, sanggup ninggalkeun kalazatan dunia, sanggup pepegatan jeung HP, sanggup pepegatan jeung televisi, sanggup pepegatan hubungan-hubungan jeung pamarentah, sanggup pepegatan tapi teu ngundang fitnah. Eta mah hate, ieu mah ngan dibahasakeun bae. Lain berarti kapanggih jeung lurah aju lumpat, kapanggih jeung camat lumpat, ceuk camat tewak, maling. Lain gitu, atuh biasa bae. Jahat eta mah urusanana. Sanajan urang amprok jeung awewe ge aya nu urang teu bogoh mapan urang di jero hate teh teu betah. Teu betah atuh. Irung pengek, cili petot, hidung leteng, pendek. Ditanya orang Brebes. Teu betah. Teu betah. Hate teh nolak. Hayang geura indit, hayang geura indit, hayang geura indit, hayang geura indit. Tah. Urang ge urang lamun nyaho bahwa eta pamarentah jahat. Jahat teh lainna naon? Ieu urang setiap neuleuh jelema anu takabur, setiap urang neuleuh jelema anu pelit, setiap neuleuh jelema anu sombong, pan eta teh ngagurat di jero hate teh ka urangna balukarna. Ka urang balukarna tah. Mantap urang coba ge neuleuh bae jelema kos kitu. Atuh langsung salat teh khusyuk. Emang tadi nege henteu. Duh kos kitu. Urang deuleuh ahli Allah, neuleuh doang beda engke ge. Haju bae salat ge tentrem ngeunaheun. Nikmat neuleuh doang. Bisa dirasakeun. Urang bari leumpang. Naik mobil. Terus neuleuh di jalan teh aya anu ping-pingna ka deuleuh. Teu karasa pan ku urang teh. Teu karasa aya nu susuna terbuka. Sanajan rubu saperapat. Zeg urang deuleuh-deuleuh. Teu karasa tah. Urang teh teu karasa tah neuleuh sarubu bae ge tah. Gara ge salat ge engke salat. Shalli Allah. Eta bebeulahna ka deuleuh. Susu gede amat eta. Masyaallah Gusti Allah. Sungut makeur iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi di jero hate mun dibuka sok gede naon.
Moal beres salat teh moal beres eta dedelan kos gitulah dedelan teu karasa teh kurang teh Masya Allah mantak ngunci maneh be di kamar HP be di gedean atuh kitu-kitu keneh eta mah pegatan sanggup geus ngarasa ngeunah kege bakalna mata henteu dikepar ceuli teu dikepar kabeh nikmat sejuk perasaan teu hayang kapanggih jeung jelema ge teu hayang beneran kata teu hayang dibere teu hayang jariji nu jelema teh jariji engke beuki ka ditu beuki nikmat ibadah beuki teu hayang kapanggih jeung makhluk kakarak ngeunaheun bakal nikmat dibere ku Allah hijab dibuka blak ih asa di mana ieu teh ngeunaheun suasana eta teh Lailatul Qadar lain di bulan Ramadan seakan-akannya selalu manggihan Lailatul Qadar mantak saat-saat jam-jam tertentu jelema teh sok aya jelema nu deukeut ka Allah teh sok di jero kamar nukunyana pernah kapanggih jem eta lah pernah kitu naon kana manggihan kanikmatan dibukakeun hijab ku Gusti Allah jem eta nyana ingin terulang kembali mungkin isuk-isuk mungkin ba'da zuhur mungkin ba'da asar mungkin ti peuting geus teu bisa diganggu tajem nu pernah dibere ku Gusti Allah jeung emang hampir kitu bae si eta teh dibereda ku Allah jem sakitu engke dibereda teh jem sakitu deui biasana kitu bae mun ti peuting mun bada asar dibere deui teh ku Allah tet waduh nikmat gitulah Lailatul Qadar lamun nabi dibere mujizat pangbubungah pangbeberah supaya ulah keder hatina tanda bahwa eta teh pengakuan ti Gusti Allah wali dibere karomah nyana ngarasa diangkat jadi wali walaupun diikhtilafkeun ku ulama antara karasa jeung teu karasanya jadi wali tetep nyana ngarasakeun sebab dibere karomah ketika nyana leumpang hujan gede teu kahujanan hayang teu naon teu jipan aing teu kahujanan ieu nah tidinya lah mulai beuki tawadu ka Gusti Allah nyana ngadoa Gusti abdi mah maning hujankeun bae Gusti beusi ka nyahoan ku batur tuh wali mah kos kitu ari nu lain wali mah kadeuleus sia aing teu kahujanan kadeuleus teh Gusti ya tuh atuh aing teh ya ditanya engke eta wiridan nang teh mah ti Cisoka teh kos kitu kos kitulah ahli-ahli Allah teh ketika dibere embungeun lain diadukeun lain dipamerkeun ketika engke dibere deui ku Gusti dibere ku Gusti tengah peuting misalna aya hijab asa di mana ceuring Gusti abdi mah rada sayang eta Gusti abdi mah hayang teh ka Gusti teu kudu dibobotohan kuno kitu abdi mah pasti ibadah bae ka Gusti besi abdi dibere nu kitu ke jadi tujuan abdi teu hayang abdi mah ka Gusti bae ditutup deui ku Gusti plek biasa bae mantak wayah kraheut wayah katodel teu leuwih wali teh embungeun manehna ari nu lain wali mah geus kieu bae je jasana hizib aing aya ken can dipake ti mimiti di wirid gua ini aing baheula di empang baheula yang ngeueum Haji Muhyiddin da mah aduh teh coba dicobaan teh mah kos kadar itu mah istidraj ilmu kawalian karomah mah justru ditutup-tutup embungeun nya nama teu hayang.
mentek mimiti urang ibadah maka syariat tujuanana hayang sorga begitu urang geus mapan dina syariat asa karasa sorga deket ku syariat kuari ngaji nyana ilmu tarekat horeng salah tatekos gitu mulai kuari bertorikoh teng hayang akhirat lain sorga hayang akhirat kuari geus dimaksud teh akhirat teh geus hiji begitu bertorikoh datang ke akhirat tek nyana kuari ngalampahan ilmu tahakkuk ilmu hakikat horeng eta salah ibadah hayang akhirat Gusti mang tahun-tahun abdi ibadah hayang akhirat ternyata abdi salah abdi mayana ibadah teh hayang ka Gusti teu hayang sorga teu embung neraka teu hayang akhirat abdi mah hayang teh hiji be nu nyieun dunya jeung nyieun akhirat ka Gusti tah lamun geus datang ka dinya kakarak dibere bae takaromah ku Gusti urangna geus embung Gusti ketika kanyahoan ke karomah nyana selalu ngadoa ka Gusti Gusti faqbidni ilaika ghairu maftuni cabut bae abdi daripada abdi kanyahoan besi diwali-wali ku batur ieu mah abdi mah mendingan cabut bae ampihan Gusti ai urang mah lain 5 karomah aing hiji dahar teu seueuh-seueuh ieu karomah aing ieu genderuwo atuh mah dan lain sebagainya nah iyalah ieu kuari kisahnya laula syuhubi jamalikum fi zati lamun teu hadir teu katara teu ngajepat kaelokan anjeun di awak kaula atuh niscaya kuring terido sasaah ge bihayati ku hirup kaula artina teu rela hirup teu leuleuh kaelokan Gusti lantaran ieu Gusti geus jadi milik abdi sajam bae teu kapanggih jeung Gusti teu kuat Gusti teu kuat hayang jeung Gusti bae geus ditinggalkeun dunia geus ditinggalkeun makhluk geus ditinggalkeun nafsu geus ditinggalkeun setan nu aya teh Gusti berarti Lailatul Qadar terus jaka panggih jeung Gusti ku nikmat-nikmatna dumadeheus jeung Gusti tanpa maca Quran tanpa maca sholawat tanpa zikir hanya hati anu berbicara jeung Gusti sirul asrar nu aya di jero hati nu dititipkeun ku Gusti nyanana ngahaneng bae kos kubodewe ngahaneng geus lain maca Quran ieu mah lain geus lain maca sholawat geus tinggaleun tah mah geus kamari ieu geus sama lain Quran lain sholawat lain zikir lu dibaca lantaran maca Quran teh pan hayang kapanggih jeung Gusti maca zikir teh hayang kapanggih jeung Gusti maca sholawat hayang kapanggih jeung Gusti kuari geus kapanggihna poho babacaan eta jonghok jeung Gusti Allah nu geus kapanggih jeung Gusti Allah sajam teu kapanggih jeung Allah moal kuat berarti Lailatul Qadar sepanjang masa nyana mah nu mantak wanian cumplang-campling di edan-edan di stres-stres jenteuy ai urang mah lain di stres-stres emang stresnyaan ieu di stres-stres ku batur atena bunga ketika ku batur diijid-ijid ketika ku batur di stres-stres bunga naon sebabna berarti aya rahasia nu teu jahoeun nuhun Gusti sebab aya nu disumputkeun nu mantak nyanana berlagas seperti eta lamun teu kitu engke aya rahasia nu kanyahoan ai urang mah emang eueuh rahasia edan beneran berarti dia ieu mah edanan sestresan lantaran nyalametkeun rahasia kawalian geus mun make sendal nya nama sabelah lain nu hiji koneng nu hiji beureum
besing ke ayah balik ngaji nu make kos kitu lain wali teu boga duit atau maling nu batur hiji-hiji tuh nyana menyumputkeun gawalian geus pake kopiah mung nu bener nyana mah besi dipajar hebat make sorban teu bener terus we aya nu disumputkeun tah eta lah nu sok disebut kituna nyumput di nu caang kama kola Abah Ucu masih ngades ya nyumput di nu caang katewak sia saan Abah Ucu ya kiai artinya bergaul jeung pemerintah ditanya ku Abah Ucu sia sok bergaul jeung pemerintah abdi mah nyumput bae cenah di nu caang ieu mah Abah sing ada katewak sia bisa anda Abah Ucu bener bae katewak lain nyumput atuh sia mah tamah ya katewak ilah laula syuhudu jamalikum fi zati ma kuntu arda sa'atan bihayati ma lailatul qadril mu'azzam sanuha illa idza umirat bikum awqati taya lailatul qadar nu diagungkeun sanuha kalakuanana anu pohara luar biasa martabat jeung kalakuanana kecuali di mana diramekeun waktu-waktu kaula ka anjeun kinayah ka Gusti ketika abdi ngaramekeun waktu dumadeheus ka Gusti selalu aya Lailatul Qadar cinta jasa ka Gusti Allah lamun jelema geus cinta ka Gusti Allah teu sanggupeun berpisah jeung Gusti Allah melalui jalur mana nyana mun tadina kapanggih ku jalur Quran teu sanggupeun nyana ninggalkeun Al-Quran melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui jalur sholawat teu sanggupeun ninggalkeun sholawat melalui jalur mana nyana kapanggih jeung Allah melalui zikir teu sanggupeun nyana ninggalkeun zikir sebab ketika nyana zikir berarti kapanggih jeung Allah ketika make jalur sholawat nyana maca sholawat kapanggih jeung Allah lantaran kabeh engke kadeleunan jeung kapanggih jeung Allah mah Allah kabeh terek Allah kabeh kumaha apan urang diciptakeun ku Gusti Allah haju urang teh dibere kekuatan ku Gusti Allah dibere daya ku Gusti Allah urang geus kabahasakeun iqrar di hareupeun Gusti la haula wala quwata illa billah teu aya daya jeung teu aya kekuatan kecuali nu Allah urang boga daya jeung kekuatan berarti eta teh daya Allah geus kicep urang kicep Allah denge urang denge Allah daya urang daya Allah kuat urang kuat Allah teu kudu jauh-jauh neuleugrak urang kapanggih jeung Allah kabelah ditunang ke aing teh Allah anallah pencit bunuh Syekh Siti Jenar iyalah ngaranna manunggal wahdatul wujud ieu anu dipermasalahkeun di urang ulah berpaham seperti eta ulah sasar tapi ketika jelema ibadah ka Gusti Allah pasti kos itu disasar atuh sasar ulah besi anu ngaku kos itu bunuh andai kata jelema terus suluk bakal kos itu bae tah eta mah teu bisa dicaritakeun lantaran mentawa perasaan geus ngaji teh aya ngaji amil aya ngaji jurumiyah aya ngaji fikih kabelah dina aya ngaji tauhid kabelah ditu mah ngaji rasa nah iyalah nu teu bisa dijabarkeun nu bantak bertorikoh man teu bisa dipotokopi langsung disebarkeun tah eta lamun menyebarkeun fotokopian torekat nyasarkeun balun mudilun cek nama bakri tarik mundur jelema nu kos kitu teh eta teh pengkhianat eta dina kitabna Futuhat pengkhianat kiai anu nyebarkeun torekat model kos kitu eta teh geus wajib dipanggil ku pamarentah pencit lantaran nyasarkeun jalain kitu torekat mah sia geus sabaraha taun mah santren geus naon anu tamat geus kumaha ku ari di imah abdi mah jai magahan mah magahan we lah santri loba jeung setik jakur bae hayang ge abdi mah ibadah tah ieu ka dieu atuh geus dibeat di jero kamar ulah bebeja ka sasahanya geus sia mah ieu lakukeun tah ieu ke lamun sia didinya geus beres naik ka dieu ka didinya geus beres naik deh ka dieu satungtung can naik atuh dual ditaekeun ku guruna jang naon dibere wiridan ge eta di wirid mah torekat mah tama pagawean geus engkena datang ka rasa lain kuari alhamdulillah cenah kiai kunaon
abdi saminggu geus tamat tarekat sugro kubro. Wah. Iya. Di mana sih ya guruna? Di ditu geus mencit embe sagala. Widih. Tarekat mencit embe. Kita mah Kiai Haji Hamid. Beres Haji Amil mencit embe. Atuh eta beres. Malah macam Haji Hamid 2 kitu naon bena. Atuh salah tah jangan ngancing cekolet teh heula mah. Ai tarekat lain kitu, malah putus jeung urusan dunia guruna geus. Ngade. Ya. Ulah bere-bere ka aing. Nu penting sia heula bener jeung Gusti. Kadeleung ke ku mama. Dipantau ke ku mama. Salah baik bila dipanggil salah sia. Atau melalui ngimpi salah sia. Atau ditegur melalui karomah. Nyana keur diuk anu nampiling jeger ih saha eta nu nampiling. Nyana deui wir ditampiling deui. Tuh kos kitu guru tarekat mah bila perlu panggil atawa ngimpi nang nyieun ngimpina ge guruna nyieun ngimpi. Atuh guru tarekat mah ka murid ge nyahoeun sia ngimpi anu nya kamari peuting ka ngimpi-ngimpi nyahoeun. Atuh komo hayang ka jahe. Iyalah guru tarekat. Manda kudu numur si ulah sambarangan. Urangna siap guru can kapanggih teh jalan. Aya guruna urangna teh siap moal. Urangna siap guruna aya dicek heula ku guruna kakarak. Eta lah tarekat nu asli. Anu endeuh darajah suluk. Lain sakadar tabaruk. Hese pimurideuna guru nama aya bae sepanjang masa. Ima langsung Syabdul non gitu ngaranna Kang Nabi Qadir. Wa ima langsung wali-wali sanga. Wa imma guru urang nu teu kanyahoan terjata anu sagulung sagalang horeng eta teh mursid ngan nyana teu nembongkeun. Atuh hese bae ka mursidan mah iwati nyana nu geus dibere horeng guru aing mursid teh. Kanyahoanana di KTP-na Haji Mursid. Aduh. Ulah nyaritakeun tarekat babari hese babari. Mentak di akhir zaman engke bakal digelar tarekat bener bae. Tarekat make kartu nama deka mana? Jangka pabrik naon? Kok tarekat sih pakai kartu nama heran. Itu salah jurusan. Tarekat pakai kartu nama masalah jurusan dan dipakai naon eta kartu nama tarekat. Kos kiai make sertifikat. Heran aing mah kiai sertifikatan. Atuh engke bisa digadekeun. Sertifikat kiai pakai kredit. Iyalah di akhir zaman mah geus macem-macem hayang pengakuan lain kitu tarekat cukup ka Allah titik. Nailah kabeh Lailatul Qadar nu mantak bayangkeun dalilna wal hubul lam yahtaj ila miqat. Diteruskan heula ka dieuna innal muhibba idza tamakana fil hawa jelema nu keur cicintaan di mana geus nyongsrong jasa cintana timbul rindu. Lamun geus rindu wal hubul lam yahtaj ila miqat, tidak tahu waktu. Jam sabaraha bae nyana lantaran inget bae gereleng ka ditu isuk-isuk ka karaktas kapanggih balik nyana jam 10 inget deui datang deui. Jam 10 obrol-obrol di sisi kali nyana teh SMS-an haju balik jam 1 inget deui ka ditu deui. Geus jam 1 geus digerokeun ku mana heuy Neng Dewi. Aisyah didinya PKD balik sakedeung datang ka imah di SMS deui jam 4 kapanggih deui. Aduh puyeng cak mana aing. Ja aing ge baheula teu kitu-kitu teuing. Aing ge jeung ngabasia bobogohan. Tapi jangan teu kos sia-sia teuing. Mah duh teu kuat mah. Duh. Abdi mah kajenteng teu dahar teu nginung asal kapanggih jeung nyana bae. Jeung saha? Jeung Juned. Tekuatin jeleman mukir cicintaan tekuat berpisah. Ketika berpisah ke sasalaman lalaunan eta lalaunan geus ndet pisah ge dicekol deui. Begitu kan Bib ya. Eta geus ge kapisah leungeun geus pisah dicekal deui pundak mah. Bego tah henteu coba. Dadah nage Masya Allah sakira-kira aya kapal hiber kadinya mal karasa konya dadah.
eta cinta ieu mah cak dina kitab sia masih cak nama pajarsan ngeunah-ngeunah aing meureun dina kitab ya wal hubul lam yataj ila miqat cinta tidak tahu waktu cinta tidak membutuhkan waktu mantak disebutnya cinta adalah buta kakarak boga kawauh jeung urang Karawang sahektar ngagelenceng buta nu dikolot nu diimah geus nyere kanan wae teu kadenge sakumaha kaleng brombeng gumrang lantaran nu kadeuleu irung nu itu wae waduh eta mah cinta mindo ngaranna teh mah beuki jahat mah cinta mindo mah iya keur meujana fuber masyaallah dunia milik kita bersama waduh jeung kareta-karetana nu nyana eta termasuk beca ge sarua tah eta teh waktu kajenteun dicarekan ke indung bapana tatap bae keluar bae ngolosot bae nya teh bahkan heuleu lantaran bapana cepreng jasa salat sia salat teh gegeura ngan 2 rakaat doang maghrib keluar ka ajeun aing mah dicarekan los ku pangeran nu penting kapanggih aduh masyaallah geus dijualan kitab tafsir Munir geus dijualan terus dijualan kabeh kuari tinggal sehiji doang calana jeung samping jeung kitu baju tinggal hiji doang ge tapi senang hate luar biasa senang sudah kukorbankan seluruhnya waduh tinggal aku melihat dan ingin merasakan pengorbananmu Doni hajunya namenta takanya teh benta pengorban hayang naon atuh ka pengorbananana hayang baso embung hayang naon teh somai lah sos kitu jang naon hayang naon hayang nu kos baso ya geus teu bareres jasa ya kitab kawalian si kos kitu iyalah indal muhibba idza tamakana ta eta namakeun moal beda cinta ka manusia jeung cinta ka Allah artina di mana dina pada lupa daratanana jelema cinta ka awewe eueuh waktuna kitu keneh cinta ka Gusti Allah kapanggih bae jeung Lailatul Qadar eueuh waktuna ditambah deui qala akhir wallahu a'lam